hanyut dalam kemesraan, membuat diriku lupa segalanya. Gaya udah kirim panganten. Ningali ieu beungeut urang kumaha. Urang teh ieu teh ngabung-ngabung diri sorangan we. Sebenarnya mah hate teh stres teh jay. Lamun cek budak ora eta mah aing teh biterhamen, bibir tersenyum, hati menjerit teh. Stres kunaon? Ari Gilang. Kudu bahagia ye. Pan ngeukepan. Ku gue jay mikiran kepala badinya nama ngeuna. Terus palebah mana anu jadi pikiran teh? Heeh jay, pikiran biayana da geuning lain sulap, biaya keur kawin teh sakitu ngabeledagna kana otak tah. Atuh lang, tong boro-boro jang kawin. Bet nu mawat ke utuh ku biaya mah. Bae didoakeun cing aya milikna, cing lancar. Rileh kalem tah kopi heula. Jay, doakeun nya urang sing lancar dina sagala rupana, terus teh engke ngajalin rumah tanggana sing manjang Ih, puguh we atuh lur. Urang siri doa teh, tapi urangnya sarua minta doana. Nah, hayang naon kitu ari ajay. Yang kawin atuh. Da urang geus sarua normal atuh. Lain puna naon lang, lamun urang geus kawin, awak teh moal nyariting sendi. Maksudna sendi naon ari ajay mah. Urang rada teu ngarti ieu teh. Heueuh lang. Dina awak urang teh kan aya ratusan sendi. Hang aya hiji sendi anu matak nyeri hate kana batin urang. Nah sendi naon aing maneh? Aya mane bajai. Bener mane pri TKB we prihatin tadi. Terhanyut dalam kemesraan. Baik doakeun segera kawin ya. Barudak, naonnya aja yang ngajak orang ngariung teh. Dibagi pincuk meureun. Oh, emang kan guni mah we. Padi cocok. Kalah sarwana jeung sardang mah mah. Otakna udahareun we. Heueuh atuh hirup tanpa dahareun lokar. Halo guys, hampura telatnya. Mana wae? Biasanya aku dagang hampur, ketemu dagang orang, sampai di mana? Temawai. Bagi-bagi atuh kali-kali aja. Itulah barang monyet ya. Lewangnya. Temawai mah. Tahu mana barang monyet. Monyet. Sok atuh aja ya naon ngajak kumpul teh. Rek dibagi sembako. Boy, di zaman kanaliwet teh pendengaran teh. Ih, Naon atuh? lain. Kau keheula karek sadayana. Ieu mah rek nerangkeun tentang urang peduli ka sahabat urang gitu. Sok atuh tong loba kolut buku ngomong naon. Kieu barudak. Kan sobat urang si Gilang teh erek kawin. Kamari teh curhat masalah biaya. Tah, urang-urang sobatna urang ngaringankeun atuh beban si Gilang supaya bisa mantuan. Kumaha tah? Kumaha atuh da una macan gawe aja itu boga duit. Abi oge sarua dagang anggur alias nganggur. Kumaha atunya? Entos kumaha aya nama lamun kita teh urang bikin makanan jualan makanan ringan terus engkana teh lebih nate urang kumpulkeun kanggo Agilang. Nah si jualan eta teh diwiatkeun ka warung-warung. Kumaha teh lamun kitu?
Tah, si Ateh idena rada cemerlang, rada pinter, cerdas lah. Nah, neng gitu, tapi naon jualannya? Tong sebelah nih. Mitu. Naon atuh eta mah teu bisa dipihapekeun. Mending makanan-makanan anu kanggo barudak geuningan. Oh, cemol. Tah, mie makaroni. Nita, kajian makaroni. Jeung mie. Keke. Nya. Makaroni mah atuh kudu aya sapasang. Nah. Makaroni. Makaroni jeung makaroni. Ini tinggal cari ke situ aja, Kita dan dulu kita nonton badai Yang mie. Dua eta atau nonton tadi? Tapi kumamun basi. Udah bakal bayar kalau jualan deket banget. Nah, makaroni teh kudu dua rupa, nu ada hiji nu teu ada hiji. Soalnya pasarana budak leutik. Pasaran teh paling di rumah. Kacau. Mana isuk kurang kaskeun we nya. Di mana bikin mana we saja tuh tanya. Kurang kaskeun we nya. Seorang juga kan. Anu hanya mau untuk pakai. Nyesok kumaha kalian bebas pokoknya nu penting bisa ngabantu we. Tah, ari maneh tah kudu naon? Kira-kira sih. semua orang mau bingung tuh boga gawe teh Nggak sesal, orang masang nomor uang ngarumus, sukan tembus. ulah mamai tah cicing mana mah pamali we juga si emak pamali jeung pamali Masalah we supaya bisa bantuan si Gilangnya. Hade. Tah, ayeuna dadang. Aya dadang tah. Aek mantuan naon ke jeung si Gilang? atuh atai bener dang bantuan kudu amin teu dimodalan Tah, geus nya sepakatnya. Dimulai isukan tah omat kudu berjuang isuk bersama-sama jang si Gilang number 1 ya. Semangat. Kemana baru dah tanya udah punya pedagangan tapi karena wae kemana ya teh Apa ini lamar pekerjaan? nah ini kita lima bantuan misal jadi orang sampai oh ini yang masak yang itu tak pada orang mah era kalau betul iya terus nah eta penting orang kasih ayeuna ka mana? Pada hari sana. Ya ayu geus, ya Pak geus. Teh ya, tosnya. Tos. Mana saya teh kontak teh ning. Ida, di depan SD teh, Pak. Tadinya. Ada baru di dinya mah baru dak SD. Baru SD ada Bang Rara. Iya, saya masih tadi. Baru ya, bibi dagangan teh. Aduh, nu geuli satu timarana wae, baru dak tadi istirahat. Mereka dia sebelah sampai ini teh ka umawa. Jadi we paneri ya. Sampai simpen dia. Sakitna. Pas wae sakit tuh. Pas wae lari sininya nih, doakeunnya. Amin. Aya nu nenengnya, neneng ceweknya wadah nama dicatat. Ya. Ya, nunya. Beres eta ya. Alhamdulillah. Jong kan we nya lumayan. Kan we. Nah, kurang ngadu milik we, ya mah subanan we tembusnya. Suban milik ulang jeung si Gilang. Sebenarnya bukan nomor sabaran hati. tuh ingat tuh orang tanya kenal kan gelo Mana yang mah? Sidik nu gelo, tanyakan karo gelo. salapan boy Oh siap, salapan. Apa ke? Salapan. Tujuh, genep, 2 salapan. Adek sama ya. Aduh, ongko itu kan nomor 3 jeung teuing segala. Ayeuna mah geus ieu nomorna kapanggih.
7 genep 28 subane mulangnya menang Cipulat tuh. Alpukat, si Kulon Jaya. Ya, orang alpukat. Oh, siap, atuh ah. Bukan. Alpukat, si Kulon Jaya, si Kulon. Menang deui. Alpukat ah. Biasa, karena mah syuting di daerah pisah. Sabtu Minggu syuting. Kemana dia sok jam ini dia? Nyata menuju libur. Siap bukan berarti. Coba ningali saya teh. Atuh si Pulen Jaya ieu mah nyanak lagi di Sumedang. Sok tah. Santos Selami. Ari mah wayahna we da tadi tos dipegat di kare ditencekenung. Ya sesana ah. Dibuka si pajarkeun ya mah sarusina karung. Biasa hargana. Ah, ya saya harga dulu orang 50.000 2 kilo. Kalau saya iya siji. Oh gitu. Coba biasa. Ah biasa we. Mangga. Kalau eta heula. Kira atuh. Iya tos kan makin deui mah versionana. Nyake nyadak teh. Kedapnya. Saya we atuh ku saya kerese. Atuh ditampilnya. Mohon sami-sami. Pantes Santos Selami tarik ka dieu. Iya, benar sibuk. Tong hilap channel YouTube Dadang Isal. Klik we ID official. Insyaallah. Itu tontonnya, like subscribe di subscribe. Mohon. Wartosan kami pangaosan we. Dia ditampinya. Mohon siap. Hayu atuh ah. Mangga. Entos ke video heula. Ah, cakap lah. Kita kunci awas ke kanan. Oh, mohon siap. Ibu, tukar iya ibu mah. Ayo mangga. Mangga. Ya. Berapukar? Aku rasa teman. Asa atuh si Pulen Jaya sok tinggalan heula dari bari urang calik heula. Alah. Sok tinggal. Tuh. Marontok kieu. Sekarang ke mana itu? Kita kantun 50.000 itu sakit. Da 10 kilo. Kilo Sadayana atuh lah nya. Kuy, tah meakeun. Harcing karunya itu jauh di Cikuya itu ya. Nyumbang ya bulan mah. Nungguin nanti. Nya ieu bah. Kemana nama berarti? Mau ada istirahat ya. Saya jauh sudah wasikat.
Nikahin itu Saresa Arianti Putri Pencenapak Palayan Maya Mas Kawin Perhiasan Mas Ditami Alat Sholat Ditami Artos Genep ratus 22.022 rupiah dibayar kontan. Nampi abdi nikah Saresa Arianti Putri Tegas Bapak Palayan Mas Kawin ngangge emas 12 gram katambi alat-alat sholat katambi artos genep ratus 22.200 rupiah dibayar kontan. Saksi, bagaimana saksi atas sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbana alhamdulillah wa laka syukrun kan karim sultan. Allahumma alif bainahuma kama alaqta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alaqta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alaqta baina Sukajalaha wa man abada gilang ginan ya warisa ardianti. Allahumma azwajina wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin ya Allah. Alhamdulillahnya cik, nama orang tentos jadi rumah tangga tadi terus nikah, terus nan disebut teh, pas acara pernikahan resepsi, dinu acara akad, dugi karengsena, dinu dulu sampai pacarannya, nepi ka ayeuna alhamdulillah pisannya cik. Iya, alhamdulillah pisannya. Atuh kieu heula cik tong makanya bab ieu teh. Asa teu kieu teh. Teh asa abrug-abrugan cek. Nah, abrug-abrugan teh. Punya hate maksudna teh. Heeh. Nya ieu teh
teh jaba hujan ngaririnci, aduh, jaba tiris, cekap tenengnya, Cekap naon? nya maksa teh cekap disimut gitu udah dikekepan pada teh can watu. Ya teh naon deui ieu ajrug-ajrugan wae deui. Nojut-nojut. Sampean maksudnya. Nuhun teh. Ya salah resna teh ya teh nah teh tidak nyarios. Tos teu kiat hoyong murah ka teh ieu teh. Murah naon? Murah parsel tadi maksudnya Parsel, pun murah parsel. Terus juga Ya sareng murah tahun. lamun hoyong. Ulah kudu-kuduan langsung yuk. Ayo, ayo. Lain kata di nyarios. Kunaon pinggang? Iya, aduh. Akang teh sieun ieu teh mau aya naon kitu. Aya si mama aya. Mama juga. Ari dea aya. Dia juga enggak jalan. Ari ampun. Aman. Allah, iya mah mantap. Ya hujan hari rincik, hujan tiris kapodon. Aduh. Kita terus kuat. Duh, udah dicapat wae teh. Kita terus kabur-kabur kan bisa. Ayo. Idit setan idit. Ya urang rek ngalakeun idit. Ah, sia boy, kaduhung, sia bade teu kawin aing ge aya kemayu dah, lain teu baheula. Hewan jah. Ya.